nuhun pisan ya Allah, ya Rahman ada kasih ngaparna kurang modal duit Gua jelema si Uwa ngajajah mah. Ih, Mang Hendar tuh asik cobaan ka Mang Hendar ah. Cobaan heula ah. Beneran Mang Hendar. Ramah? Alhamdulillah saya naon Cak? Naon? Biasa. Naon? Aya pangabutuh. Naon tah aya naon? Bisa emang dua cara kan arek ini bala keur modal 100 we. Jeung ieu mah aya duit. Ulah tarik teuing bisa si uang kadengeun. Keur naon? Keur naon? Sok babasa basi. Arek modal kurang duit 100.000 nginjem heula, tapi ulah ngomong kasih uang, ulah tarik-tarik teh ngomongna si uang mah sok nyarekan. Eueuh aya ge 50. Aya ge 50 eueuh 100 mah. Alah nyebut rek tanggal 5. 50 100 nginjepna euceul lain tanggal 5 tanggal 5. Eueuh 100 mah aya ge 50. Tuh aya 50 mah aya tuh. Aya 50. Beren hutang 50 ka euceul nya. 50 deui mer hutang ka euceul. Engke mun aya engke dipaskeun 100. Nginjemna 100 sakara 50 berarti 50 deui hutang Mang Hendar ka euceul. Nah, jadi hutang. Apaan aja teh namut ka abi atuh 100 eta 50. Hutang ka abi 50 deui. Asal lieur. Asal lieur mah.